channel Kiber. Baheula di Bani Israil aya hiji kiai ngaranna Kiai Barsiso anu manehanana teh ibadah geus 220 tahun teu pernah kaluar-luar boga santrina teh puluhan ribu anu geus bisa hiber 60.000 santrinya anu geus bisa kakalayangan di awang-awang 60.000 encan nu sejen mah anu kakarak ngaji amil jurumiyah mah beuh tah mah ambual aya pabalatak. Ieu mah nu geus bisa awang-awang 60.000 datang ke malaikat sabiwir hiji langit ka hiji datang ke langit ka 7 teh nyaritakeun keistimewaan Ki Barsiso unggal poe amalna teh naek ka luhur diiring-iring ku malaikat datang ka iblis di handapeun tangkal caringin ngalamun geus ai runtuh waruntung geus ngan bangun sakean deui ya tetangga sari ditereup aya sakena hiji nya siki sake naon garang-garana caringin raga jihabek cek iblis teh Barsiso hebat-hebat deui muridna kakalayangan di awang-awang nu sejen puncan murid nu sejen Masya Allah puluhan ribu cak setan aing nyawa di mana alamatna eta Barsiso teh datang nyana make udeng-udeng ngaleuwihan ti Ki Barsiso gedena jubahna Ki Barsiso make hiji nyana make dua aju sorban ka dieu Ki Barsiso mangan sauku datang ka cangkeng nyana mah datang ka handap ka dieu oh gede jasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Ki Barsiso ti mana? Abdi ti tebih cenah kan. Aya naon? Hayang ngiring ibadah we sareng mama di dieu. Kabita abdi mah ku mama di mana-mana muridna aya. Aju abdi marek di dieu we ibadah mun aya pagahkeunna atuh ku kiai ditah magahan atuh abdi rek magahan. Aya tuh. Dipasingkeun ku nyata budak nu leutik we pagahannya nya teh ke lamun kadeuleu bagus ke naik ke waduh luar biasa bagahan ngaji eta setan teh waduh bisaan jasa tuh magahan ngajina ge kadang-kadang di pendopo magahan ngajina jeung Ki Pudoli kadang-kadang di balai desa magahan ngajina kecamatan ya anu bangsa leueur we gitu magahan ngaji aya nu teu leueur mah teu geus kitu tah terus we nyana magahan ngaji insyaallah waktu di masjidna pernah eta iblis teh tilu penting teu balik cek Ki Barsiso teh pohara amat ieu tamu ibadahna ja aing ge aing asana itu balik-balik mah teu kuat naju pas menang 3 poe teh diajak dahar yuk orang dahar kayu henteu abdi mah moal dahar pan abdi mah lamun keur ibadah cak setan teh geus teu hayang dahar teu hayang naon wih cek Barsiso parah ieu mah penting diajak besi erek sare disadiakeun di ditu di kamar aya di hareup atau ada di tukang abdi mah teu sababaraha bulan teu sare lantaran nikmat jasa ibadah wih cek Barsiso wah aing ge ieu aing kudu teu sare mah jeung teu dahar teu kuat kitanya nu bebeneranana ieu kumaha ieu bisa jadi ki abdi mah kuari teh nikmat jasa ibadah teh ninggalkeun dahar jeung nginum jeung ninggalkeun sare cak Ki Barsiso kula ge ieu kula ieu waya dahar mah dahar waya sare mah sare malah waya ka pamajikan ge biasa ka pamajikan kok ieu mah kuat amat boga kanikmatan kula ngeunaheun jasa ternyata teu dahar teu nginum teu sare teh ibadah teh ngeunah waduh cak Ki Barsiso aing eleh ku jelema ieu puara ieu jadi deketan ke bisa ngeunah kieu mimitina kumaha emang mimitina kumaha
mimitina mata tadina kula teh maksiat ka Gusti sanggeus maksiat aju tobat jadi asal inget ka maksiat istighfar asal inget ka maksiat datang ka ngeunaheun ku ari teh mantep cek kula teh jelema saha bae nu teu pernah maksiat tadina ibadah moal ngeunaheun tetep kudu maksiat heula memehna eta nasihat eta kos bener nya sakadengeuna ku ceuli urang teh kahartipan kuun kula ieu manggih nikmat jeung lazat teh baheulana teh ieu teh sok zina baheula teh sok judi sok mabok ku ari tak tobat asal inget kadinya ngebiri gidig asal inget kadinya ngebiri gidig nu mantak geus teu hayang asal inget we kadinya tah tobat kula teu hayang dahar asal inget we kadinya teu hayang sare nu mantak ku ari teu sare teu dahar teh inget we kadinya tah timbul we lazat ngilaheun seakan-akan Allah aya di hareupeun widih cak kibar sisong ngelehkeun guru aing mah guru aing ge teu pernah kos kieu dongeng mah terus ngobrol deui kula atuh hayang coba atuh kumaha teh supaya nikmat teu masalah sakeuna teh nu penting mah atuh asal mun daek atuh maksiat bae heula zina bae zina heula atuh ih sakibar sesuatu zina mah kabae embung atuh ngabunuh bae budak bae tuh budak leutik bae bunuh jadi engke aya inget-ingetan ih embung anu paling ringan mah mabok makan teu ngarugikeun sasaha ngarugikeun batur henteu ngan sorangan doang tah asal geus urang mabok engke ge karasa urang walah weuh tah engke urang cager urang teh jadi kaduhung tobat ti dinya pikiran ku kibar siswa hayang ngeunaheun ibadah jadi kudu dosa heula nya bener oge atuh emang setan teh barang kibar siswa asup teh ka imah atuh nya asup deui ka jero cut ngotrek-ngotrek di jero hate ya teh lamun teu maksiat teh mana aya ibadah ngeunaheun tetep ya kudu maksiat heula tanya di jero hate terus ngabisik-bisikin ya tuh lamun teu sanggup zina jeung teu sanggup ngabunuh mah paling ringan ya mabok lah tah aju cek hatena teh ka mana meuli mah itu di dieu tah lurus jalan pengkolan di dinya kan aya warung cewek deui di teh nu dagangna ge di dinya tuh urang Subang bangun aya teh di menor teh di dinya tah eta bae di dinya kena bisikan setan kibar sisok langsung we nya teh tas magrib teh nguluyur teh ka warung aya bener langsung nya meuli minuman bener awewe di dinya nu ngaladenana ge biasa minuman mah nu ngaladenna ge emang awewe wae ti baheula ge teh ka kuari langsung ditenggak lek wah oi dunia milikku wah eta kibar sisok yo mantap kulantarannya atuh mabok tidak ada raja kecuali saya ini raja koang-koang merencengkeun geus bae keur mabok atuh ngaranna ge aya eta pelayananna teh nah ini makanan gua kan raja ceknya udah buka rokmu nih kok raja saya kan raja ntar gua bayar berapa saja pokoknya pengen berapa kamu dibayar nanti jubahku masih gede jore mah tungtung ada budak mabok rak itu ka jubah buka androk dibuka androk nah dalemannya buka waktu dek kabur teu bisa awewe dek di zina punya natek begitu beres di zina jol salakina goblok berdi jelema ngazinahan pamajikan aing teu beres ya mah ieu terus dicarekan ku salakina begitu dicarekan gelut mubabok jeung salakina aya peso dibunuh ku nyana bret salakina beres kan nya mabok nya zina nya ngabunuh cek kibar siswa aduh iblis badidinya terus tenggak lagi cek setan lagi belum seberapa itu kan baru satu sloki tambah lagi lok setan ngerahkeun masyarakat woi
ulah tenang-tenang di warung aya nu mabok, perzinahan terjadi, pembunuhan terjadi, kok masyarakat cicing bae? Setan teh kos kitu provokator. Masya Allah, atuh kadarinya masyarakat pemuda-pemuda tuh ya bener ieu mah. Awewe nang aku bener di sini, bener. Aya dibunuh salaki kula lantaran nyanana tadina gelut dibunuh, aya peso tapi heula salaki kula. Waktu ditewak kibar situ, blek diadili lantaran boga kitu kesalahan ngazinahan jeung ngabunuh. Dipancung kibar situ. Dipancung kieu bae teh. Nyawa dibunuh kibar siso teh keputusanana lantaran membunuh jelema nu bunuh mesti bunuh deui. Ki pancung kieu jol setan datang deui. Yai kumaha ku ari? Duh gara-gara sia. Aing bisa kos kieu cegana keur ngeunah aing magahan ngaji ibadah kos kieu we wakanyalakeun cek setan teh tenang bae heulana nah tenang-tenang aing keputusan nepen ieu dibunuh cegana gara-gara sia geus aing mah tobat bae ka Gusti Allah kan sasarana hayang ngeunaheun ibadah atuh jadi boro-boro ngeunaheun cek cenah teh aing dibunuh kieu saeutik deui. Asal geus loba tobat, sok tobat terus cek nyana teh terus coba ge sujud ge ka kula ge sujud kumaha sujudna cek nyana pan aing dipancung geus teu kudu dipancung teu kudu kumaha sujud mah bisa bae ku mata bae isyarah sujud bae gerak ge bakal ngeunaheun ge ibadah teh lantaran pan kula guru maneh geus ayeuna mah sujud bae geus ka guru ku ari mah ieu aing maneh teh saha? Ieu teh kula teh setan. Tapi setan geus jadi wali. Aya setan jadi wali. Geus pokona mah ku ari mah sujud, geus gara sujud gara ge. Sujud. Ieu keun ngarasakeun nyeri cenah awak ieu. Cenah teh asana teh kudu ditembak, teu kudu dibacok ke paeh ieu mah ieu. Sakarat cenah. Heuh geus gara sujud bae ge ngeunaheun ge. Hayu geus gara sujud geus sujud. Kicep bae jeung isarah, kicep jeung isarahnyana bahwa eta teh pangeran disujudan terus hos pae. Nauzubillah min mantak ulah sok agul ku ilmu, ulah agung ku pangaruh, ulah agung ku mulya contoh kibar siso masyaallah. Nah ieu naon ieu? Naon ieu? Ieu tah إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ngahalangan tina zikir ka Allah jeung tina salat. Jelema nu mabok sanajan zikir ge tah mah eueuh di jero hate aya nangan disungut doang. Sanajan nyana salat eueuh di jero hate tah mangan saukur zahirna doang. Jelema mabok mah moal beres kajen ku kumaha ge. Wayana sakitu awas hati-hati khamri jeung maisir. Judi jeung mabok jeung judi. Deuh nu kuari ambalayah jasa mabok jeung judi. Urang we keur ngabahas di dieu balik bae ka imah pengkolan Bitung nu mabok. Pengkolan Cikupa nu keur mabok. Di Pasar Kemis nu mabok. Kadena ge lain orang Pasar Kemis, urang Lampung. Orang Pasar Kemis bangan nurutan doang. Aju ka belah dina jualan. Ya Allah ya Rabbi, nu judi terus bae geus puguh remi, geus puguh gaple, geus puguh main bola sodok, biliar dan lain sebagainya. Naik deui ka luhur. Wah, judi-judi kelas kakap. Moal eureun emang mabok bakal eureun disuplai ku Amerika ka dieu. Disuplai ku Amerika ku Yahudi teh titah marabok. Geus aya kerjasama jeung pemerintahan urang emang kumaha gitu. Geus moal bisa beres lantaran emang dek dihancurkeun karakter bagusna, dek dihancurkeun budaya baikna di Indonesia teh, dek dihancurkeun ku Yahudi nu bakal engkena dek diyahudikeun, dek dikristenkeun ieu teh negara urang teh. Ngan hese bae lantaran loba nu lillahi taala nyana resepeun jasa Yahudi mah mul aya di bawah naungan yayasan, tapi tah model pasantren salap gergeteun jasa. Sebab kekuatan bangsa jeung umat ya timbul ti pasantren.
nu geus teu bisa disogok-sogok. Anu lebaranna mun rebo bae, Salasa bae, henteu nya rebonya Salasa. Eta kos kitu, Pak. Atuh mama kiai lebaran naon? Salasa, alhamdulillah. Orang kapanggiri jeung rebo, kiai rebo. Ih kumaha sih kiai kos kiai? Di Salasa aya umat, di rebo aya ieu tah lumayan. Insyaallah alhamdulillah. Salahna nurutkeun cek manusia, tapi gara pae eta kiai. Gara pae. Nah bakal kumaha engke di hareupeun Allah tanggung jawab dirina ka Gusti Allah. Lamun ibadah henteu berkeyakinan kos kitu. Tak eta teh salah kos kitu, yakinkeun ulah karena mui, ulah karena yayasan, ulah karena bos. Yakin ru'yat titik, yakin hisab imkan ru'yat titik. Eta kakarak ibadah. Ketika orang ke di sidang ku Gusti Allah, ayo uci, maju. Siap. Lebaran poenan Selasa. Atas dasar apa? Hitungan dina kitab Sulamun Nainin, kulang hitung 2 darjah, 9. Apa bisa dipertanggungjawabkan? Ki Mansurna hudangkeun atuh Gusti. Nu nyieun kitabna. Ayahnya nah pendek letik oke udang-udang. Aya naon ya? Iya, tanggung jawab. Coba ngitungna heula besi salah. Sok. Kutek ja bener cenah ngitungna. Tanggung jawab. Imkanur ru'yat. Anna hada imkanir ru'yat darjatani paksaro. Ieu menang sabaraha? 2,9. Bener Gusti. Haja uci dan kawan-kawan surga. Dek kumaha tuh. Masya Allah. Kiai, lebaran dari apa? Rabu. Berdasarkan ru'yat. Bener atau ru'yatnya? Bener atau tidak bener kulama ngadengikeun di televisi. Itu bae pokona manggeus. Aja percaya kulama lantaran nyana teh kapan diberi mandat ku negara. Bener berdasarkan ru'yat. Pokona mah kulama rebo berdasarkan ru'yat. Coba panggil nu ru'yatna. Tah, bener maneh ieu ru'yatna bener. Waktu ru'yat bulan degadel alangan. Serius ya kumaha serius? Nu sebenarnya mah emang Salasa sebenarnya mah. Cek ngantengan haju direbokeun bae lah. Kitu bae pokona mah. Ieu salah. Kulama teu nyaho salah cak masyarakat jeung cak kiai. Penting bakal lantaran kulama hirup di negara, kemudian negara ngayakeun badan hisab, badan ru'yat. Nah, kulama ngadayakeun televisi jacak dina pikir, degekeun informasi pemerintah. Kula nuturkeun pemerintah. Sorga nama. Tinggal lu ieu neraka jahanam. Iya. Pan cenah kiai nyaho salah atuh nyaho jasa. Emang kumaha? Tanggal 17 Ramadan aya nuzulul Quran di Yogyakarta di pesantren Adukula, pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin. Anu ceramahna tokoh daripada NU didinya. Ieu bakal pada NU ya Muhammadiyah kan? Mun Muhammadiyah usir. Aing pajar Muhammadiyah puguh. Aduh. Geus masalah geus aing mah Muhammadiyah kang bangsa Kangjeng Nabi Muhammad dapina. Lain kang bangsa organisasi Muhammadiyah. Nah, kumaha teh ceritana? Nyeritakan urusan nuzulul Quran, ujung-ujungnya ceknyana siapa yang ikut NU lebaran hari Rabu dan siapa yang akan ikut Muhammadiyah lebaran hari Selasa eta tanggal 17 Ramadan. Masa sih kos kitu ceramah? Nontak telepon ka kula kok kiai begini katanya Kak Haji ini ceramahnya. Kiai bangsat kata kos kitu. Ini kan kiai kita, kiai NU. NU-nya bukan NU yang Gus Dur tuh mah. NU-nya yang NU mau dibejakeun lah ku aing lah. Tuh, kan kos gitu tuh. Tanggal 17 Ramadan geus ngomong kos gitu. Siapa yang ikut NU lebaran Rabu dan siapa yang ikut Muhammadiyah lebaran Selasa. Jauh melung ti mana-mana encan ru'yat can naon geus nganyatakeun kos gitu. Berarti geus dikondisikeun lebaran menurut pemerintah dasar pengelolaan NU harus hari Rabu. Dek ru'yat dek henteu. Ayo. Ndek kumaha? Je. Sababaraha poe deui ka lebaran malam Minggu aya tamu ti Jakarta sampai jam 12 peuting moal bejakeun ngaranna. Dahar jeung kula dongeng nyana Kiai pemerintah akan Rabu. Pemerintah akan Rabu. Kiai tetap sasa. Cak nyana saya juga Selasa pejabat luhur yo, pejabat luhur. Luhur be pokona punclot be pokona mangga.
beneran nih malain lalagaan kayak bisa dipanggil jelemangan mau dibejakeun ngaranna. Kok bisa gitu teh? Kieu cenah Kiai ta Muhammadiyah dan NU. NU tetap memaksakan akan hari Rabu ru'yat atau tidak ru'yat. Salahnya nak. Salah kula, benernya nak, bener kula. Nyana ngomong di hareupeun kula tas dahar duaan bae. Akan Rabu pemerintah dikelola oleh NU. Kieu di luhur teh keur teu beres jasa. Urang lebaran poe Salasa malam minggu nanya ka dieu, Minggu, Senin, Selasa, 2 hari deui ka lebaran. Geus dinyatakeun lebaran pemerintah akan hari Rabu ru'yat atau tidak ru'yat. Deuk kumaha sih? Kukula dibukakeun we ieu mah pada urang na bae ieu mah ulah bebeja kasasaan ke ditu kieu deui. Ieu mah keur carita pan ieu mah ibadah. Ulah dibawa-bawa ka mana? Gula mangan sakadar nganyatakeun sing yakin sia ibadah tah berdasarkan kos kitu dongeng-dongengna. Masya Allah, dongeng nu katilu deui. Dongeng nu katilu, pejabat di Kabupaten Tangerang jeung pejabat di Kabupaten Serang. Deket jasa jadi jeung bupati. Nanya ka kula, eta teh poe naon eta? Ya Senin. Berarti sapoe deui ka lebaran. Ngomong jeung kula Senin. Kieu poe naon lebaran Salasa? Berdasarkan hisab. Bapak oge cenah geus Salasa bae, pemerintah mah deuk rebo. Pan pemerintah mah ru'yat, tapi direbokeun bae. Endeu kumaha? Ndeu kumaha kurang kumaha coba nu datang ka ceuli aing. Aing teh pan orang NU. Ngan eueuh tulisanana di NU. Kantor teu boga naon teu boga pan aing mah. Tapi aing orang NU lain orang Muhammadiyah. Cirina NU make kunut aing. Jeung usoli. Tah, kerasa kusian lebaran poe Rebo. Ulah dibejakeun ka ka kiai di dieu aing nyaho jasa. Kiai lu poe grup Rebo teh ye nyaho jasa. Di ditu nyaho di ditu nyaho. Emang nyaho na kieu mah tuh pan urang lembur bebeja ka aing. Ayo malah main ngagogoreng aing kiai ge. Sarua bae lah pengaco teh mah Ki Uci. Di mana? Urang Jati aya. Kiai teh pokona mah pendek jelemana. Ya, pengaco teh mah Ki Uci udah dituturkeun. Ya ayo geura ngacoan sia teh ngacoan aing, deuleukeun tungtungna sia ku aing. Si aing mah lain ngadoakeun deuleukeun tungtungna be. Ngacoan sia teh ngacoan aing, ha? Awas ya. Ulah sok ngomongkeun aing. Sieun sia ka aing nya, aing mah naon. Kos kitu we pokona mah. Aya deui nu ngomong, ngoy gorengkeun. Ki Uci jadi kos kitu jasa. Atuh datang ulah sok dihareup maksudna kiai deuk poe naon bae salah berdasarkeun naon gitu bae sih ulah sok ngomongkeun ditu kan ku gara-gara umatna haju menuturkeun ka dieu nya dan tinggalkeun umat haju ngomongkeun ka aing. Teman teh tolol jasa. Kiai belah mana? Belah kulon teh mah aya. Sa kiaina rada jangkung-jangkung teh mah. Geus nyaho we pokona mah. Tanya di mana? Umatna bebeja ka aing. Eta mah bener kabeh ge. Ieu mah keur carita supaya yakin kula yakin poe Salasa teh kos kitu ta perjalananna tunggul tanggal 17 geus nganyatakeun Rebo NU kumaha sih mantak ti jauh-jauh kene kula nyaritakeun NU ku ari moal beres abu-abu sebab NU ku ari dikaluhan ku SBY. NU teh dikaluhan ku SBY. Cau PKB di Kaluhan ku SBY. PKB nu kuari teh di Kaluhan nu mantap kula teu bersuara ge di Kaluhan geus teu kudu datang ka aing sia PKB aing nyaho jasa geus di Kaluhan ajubana deui loba lah nu di Kaluhan hendak mun ditanya kiai tahun ieu milih partai mana nyieun partai sorangan aing geus di Kaluhan kabeh atuh kumaha tuh Masya Allah ieu negara urang teh kos kieu. Ieu mah keur carita supaya boga keyakinan tah kos kitu tah geus ulah carita ilmu ku ari mah carita dongeng-dongeng na kos kitu dongengna aju barang tanggal 2 bulan bau temu wow mantak nu poe Rebo mah teu neuleuh bulan henteu ieu mah teu neuleuh tu da entan teu tungkul bae nya mah sile Masya Allah aya nu nanya ka kula Kiai nanya hampura cenah kula lebaran apa Rebo ulah hampuran ka kula teh urusan kiai jeung Gusti Allah lain kula barang tanggal muka 2 neuleuh bulan gede jasa teh ukuran tanggal 3 haju kudu kumaha ye ngabenerkeun kula baca bae ku kiai heulana beusi jadi masalah ke jeung kula mah nah, talek bae heula kitabna lain beusi kula cenah ieu atuh hartuna engke poe lebaran teh Salasa puasa keneh pan haram atuh teh mah kumaha kiai bae geus kan itu teu dijawab ku kula teu
dari jauh baca baik kitabna baca baik teh kitabna aya nu kos kitu tah kula doraka meureun doraka kiai itu mah geus ka ditu aya ngomong kieu Kiai Uji tetap wajib kodo cenah lantaran lebaran apa Salasa datang sia ka aing datang sia ka aing urang sok ditukangeun anjing menggonggong naon karena ka dinuna kamilah kabur aduh geus aya masalah ieu keur nyaritakeun kayakinan yakin kula poe Salasa di samping itu informasi Yogyakarta informasi ti Punclot ti luhur malam Minggu poe Senin di dieu endek ngarebokeun ru'yat atau tidak ru'yat tak eta teh ulah kos kitu mudah-mudahan ka hareup negara urang anu kuari keur dikelola ku urang ulah kitu ieu teh omongan kula bagian daripada nyentil pemerintah supaya rapih ka hareupna nu enggeus mah enggeus ulah sok dijadikeun masalah urang ulah ditimbul-timbulkeun deui ieu mah keur carita ieu sampaikeun ka presiden nu kahareupna beusi aya kos kieu rapihkeun manta kunaon hijikeun Muhammadiyah jeung NU di atas meja sok umat nu dihandap supaya ulah kalabur ulah paberencai sebab paberencaina umat Amerika seserian Belanda seserian kafir seserian urang teh mung disengsirikeun ku kafir rapihkeun atuh mantak naon pengalaman di zaman Soeharto bagian ru'yat mah jageus pinter urang teh di zaman Bung Karno sabaraha puluh tahun urang jageus pinter urusan ru'yat mah kunaon makin kadieu makin bodoh atuh heran makin canggih makin bodoh anu bagus nama di zaman Soeharto ge cokot bae nu bagus teh di zaman Bung Karno cokot bae walaupun memang nyana dilengser-lengserkeun nu bagus nama tetep kurang kudu ditiru urusan ru'yatna di zaman Soeharto teu pernah pimplan di zaman Bung Karno teu pernah pimplan mantep jasa begitu maghrib lah beres pan ieu mah nundek lebaran Salasa geus beubeulian haju direbokeun ngalamun duit geus beak pake meuli kotok ya ieu tolol jasa ieu mui jeung pamarentah goblok nu ngagoblok-goblok tah nu lebaran rebo nu lebaran Salasa mah jatuh ngagoblok-goblok ke pemerintah nu lebaran rebo aing beakeun dana ieu goblok jasa ayo sia nu mantap pemerintah ceulina peng digoblok-goblok ku masyarakat goblok cenah aing geus takbir datang ka jam 10 aju eureun geus ngariung sagala rupa isu kudu ngariung depan aya nu dihandap mah geus lain urusan bener jeung teu bener nya mah nyaritakeun urusan ngariung Masya Allah hajupan anu lebaran mah henteu jamilu karbo tapi puasa mah henteu tanggung jawab saja bae tah hayu sia lantaran ngembingplankeun pemerintahanana lebaran nama tetep perbo nyana ngadengungkeun nama tapi puasa Salasana ge geus henteu puasa tungtung nama lebaran rebo henteu Salasa henteu ji endeu kumaha nah ucapan ieu bagian daripada demo pribadi kula artina demo ge lain deuk naon ieu teh bangsa urang ieu nagara urang kula boga hak untuk meluruskeun jeung merapihkeun ulah dijadikeun permasalahan nu enggeus mah kahareupna perbaiki mantak naon Muhammadiyah jeung NU ulah pagede-gede hulu jeung eueuh atuh ieu naon kitu ngaranna kopiah nomor 20 eueuh panggede-gede 7 8 10 ieu pagede-gede hulu ieu embung ele ieu embung hijikeun urusan ru'yat mah dihandap umat neuleukeun dihandap umat mempertahankeun aya nu percaya ka kiaina aya nu percaya ka pemerintahna eueuh nu salah kabeh ge tapi kan jadi acak-acakan kieu nah iyalah setan gara-garana asup ka tubuh NU asup ka tubuh Muhammadiyah asup ka tubuh pemerintah dijadikan adawat wal bagdo lain ku sebab khamri wal maisir baik tapi terjadilah adawatal bagdo adawah wal bagdo setan ya engke mah usir setan teh hijikeun ulah aya jadi kariuhan coba saha di luhurna anu bagian daripada badan ru'yat hijikeun ulah gede hulu ka hareupna sakitu bae tah lain lalagaan ikan masalah teh masalah pertanggungjawaban di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala nu sanajan
ieu teh geus katempo jasa ku masyarakat. Katempo ieu mah geus permainan geus teu kudu dicaritakeun ka hareupna bangsa urang, nagara urang, dulur-dulur urang. Ieu teh kabeh nu dilaluhur, wayahna coba berpikir. Mantap kula malaman lebaran didatangan ku camat, datang camat ge lain dek negor kula nya mah, dek lebaran. Aju ka polsek, kula ngajukeun, Pak. Apa salahnya NU dan Muhammadiyah nggak usah dijadikan badan ru'yat? Cobalah cari yang di luar organisasi. Coba di luar organisasi yang suruh ru'yatnya, coba yang menghitung dan ru'yat di luar organisasi. Waktu nggak bisa cek camat ya. Oh sarwana berarti ya. Cek polisi, cek polsek waktu nggak bisa cek pemerintah memegang siapa. Oh berarti itu tuh nggak bisa. Mandak kudu dihijikeun we Muhammadiyah di bidang ieu bae, di bidang lain-lain mah kajeun. Sakitu tah nya ulah sampikeun ka ieu ayyuki bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sakali deui urang ngadoa ka Gusti Allah asana meureun di dieu loba ieu jelema teh leuwih ti 1000 mah. Mudah-mudahan kiai jeung kiai sararapuk, ustad jeung ustad sararapuk, santri jeung santri sararapuk, masyarakat jeung pemerintah sararapuk jeung pemerintah mudah-mudahan kahareupna bisa ngomean ngabeneran urusan ru'yat teh khususna umumna jeung sagala rupana sehingga ulah aya naon-naon urusan peribadahan urang jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala jeung urang percaya ka pemerintah ulah model kuari geus teu percaya ka pemerintah teh timbulkeun deui kepercayaan, timbulkeun deui hudangkeun deui kepercayaan, rapihkeun deui jelema-jelema nu tadi diajakan di bidang ru'yat ulah diajak tahun hareup mah, ulah diajak tahun hareup mah neangan jelema-jelema nu anyar deui anu rapih anu ulah kabeungkeut ku urusan naon-naon khusus we nyana urusanana urusan peribadahan. Amin ya robbal. Lamun disimpulkeun kurang kemudian ditungtungan ayat ifal antum muntahun di dia teh maka aya istifham mananya banyak geus caritakeun ngajejeleh urusan khamri jeung maisir kuari aya prak aya pertanyaan pahal antum maka anata antum aranjeun kabeh muntahuna areureun ndeukereun tang moal tina ngalaksanakeun khamri jeung maisir lain kitu ieu teh nyatakeun intahu aran maneh tidak ngalaksanakeun minuman khamr jeung judi tapi make bahasana make bahasa ieu make bahasa istifham berarti bilagahna anu luar biasa. Ieu teh istifham tapi bimana amr li amri istiftain nah kadituna aya jadi ieu teh istifham teh atuh pantolabu malam yahsul waqta tolab nanyakeun ngaranna tapi di dieu mah ieu amr berarti istifham bimana amr majaz pokos kieu ngaranna teh indah berarti. Sama sarwa jeung kieu anak urang mama awewe bae nu dibawana teh hiji buukna beureum, kadua kadang-kadang dengkulna jeung pingpingna kadeuleu, hiji waktu bujalna ge kadeuleu. Insyaallah haju pernah kadeuleu deui ku bapana teh nya teh di bar. Ai bapak ai anak bebeja ka kolotna teh ya dek dikawin. Ya Allah sakolotna. Nyaramna teh kieu kan bahasa kolotna barang anakna ngomong kanu jadi bapana bah ulah. Atuh kula teh ieu geus aya maksud kawin geura lamar saha. Tu kabogoh kula nu mana teh eta teh nu pernah diajak ka dieu. Cek bapana. Aing ngalarang langsung henteu abeh ngeunaheun ieu kaceulina abeh katarima ceng rumah tangga teh pan lain sapoe dua poe saminggu sebulan 2 bulan salila hirupan ceng rumah tangga teh abah mah atuh ngahayukeun bae sapira abah mah nganter jeung ngabiayaan insyaallah jaat ceng teh anak abah. Tapi ingat ceng lain jang 1 tahun 2 tahun komo sapoe 2 poe hajupan aceng teh beureun mun kawin ka dinya boga turunan ai kitu kunaon bah atuh ja abah mah neangan we hiji tah mah buukna beureum
nomor kaduana tuur na kayak kadeulean ping-ping na kadeuleun pernah ku aceng dibawa ka dieu pan bujal na kayak kadeuleun emang kunaon gitu atuh abah kabinta bae tolol sama bapana goblok di hongkong seruan eta mah ya Allah ya juga teh lain kadinya cak anakna lain kitu cak bapana abah mah atuh ja sanajan teu mazantren teh osok ngaji mingguan-mingguan ge ai keur aya di ditu ka kiai anu aya minggu atuh pan ka Cilongok atuh ayahna bae jasan teu loba keneh ceng jacak abah mah tipe-tipe awewe nu buukna beureum antingna ge rada gede aju kadeuleuna menorna ge beda tah bujalna kadeu auratna kadeuleun pernah ku abah teh kadeuleun nya teh di pintu bar pernah malah mata di jati teh di nelayan teh abah liwat aju nyana asup ka jero meureun jeung abah henteu abah mah neuleukeun doang jadi tadi jore-jorekan ku bapana ngan sistem ngajorekeunna model kos kitu tah ieu mah abah mah neuk nanya bae lain nanya eta sia eta neuk diteruskeun bae tah kos kitu cah sareng bahasa ieu tah sareng bahasa ieu tah indah jasa tah bahasa teh lamun dijabarkeun ku bahasa urang mah tah Quran mah lamun teu ngaji ilmu ma'ani ilmu bayan ilmu bade moal bae indah ngahartikeunana sarua teh jeung tadi tah teh apa neuk diteruskeun bae maksud abahna mah pan ulah tetapi pan bahasana atuh terserah sia teh pan neuk diteruskeun bae tah ieu ge kan kieu duh arak teh cak Gusti Allah hiji arak teh innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun hiji rijes cak Gusti Allah teh najis kadua min amali syaiton cak Gusti Allah nomor katiluna eta teh nimbulkeun adawah jeung bagdo nomor kaopatna jeung selanjutna wa sudakum an dzikrillah wa anus shalah tak kitu kagorengan teh eta tah dina masalah khamri jeung maisir lumantak cek Gusti Allah fahal antum muntahun apakah maneh teh deuk eureun apa deuk terus bae tah sarua jeung tadi tah tuh kan ai ku ngaji mah kabongkar bae kan ku ngaji mah mantak wayahna laki-laki ge ngaji dewe mondok ka dieu tah incu bawah apa ka pondok ieu nyaritakeun pahal antum muntahun bae eta pan hese aja padahal mah ulah mabok atuh sia ulah judi atuh sia jabarang goreng tama atuh cak Gusti Allah ngajauhan ka ai ngajauhan ka salat risun najis amali setan bahkan nimbulkeun kana adawah wal bagdo manya dilaksanakeun bae ku sia eureun sia tapi make bahasana limit luar biasa fahal antum muntahun masyaallah model tadi bae tah jabuukna beureum tama antingna ge gede tuurna ge kadeuleu bujal lagi kadeuleu kadang-kadang aya di bar kadang-kadang aya di nelayan terserah sia tah mandeg diteruskeun apa henteu ngeunaheun kadengena tapi mentog cak anakna teh mah aing sarua jeung diulahkeun sabenerna mah je gelabah lah mikir heula bah atuh mikir heula atuh sia tuh kan jadi mikir bener oge nya abah dipan ka ditu sia bakal boga anak mun boga anak atuh pan eta turunanana engke teh sa bapana pan sia sa indungna pan sinden pan goreng kadengena aing boga incu ti sinden oke nyabahnya tuh mah fahal antum muntahun atuh sia ndek terus tuh masyaallah Al-Qur'an teh lamun urang ngaji ilmu bilagah nikmatna luar biasa tak eta kos kitu bahasa teh ngeunaheun mah horeng larangan jerona mah sarua jeung mentak ditafsiran ku Imam Jalaluddin ku Imam Jalalain cek Imam Jalalain na ieu ai intahu an sia ulah mabok bae imah kuari mah bagian daripada ulama eureun sia ulah mabok bae jang goreng-gorenganan khamri wal maisir teh eureun sia judi jang goreng sia maisir teh judi teh tina bahasa Gusti Allah fahal antum muntahun dijabarkan melalui ilmu ma'ani jadi majaz lantaran istifham bimana amr geus dijelaskeun entau eureun sia mun teu eureun kumaha kadieuna bakalna aya ancamanana wa atii'ullaha wa atii'ur rasul wahdharu
fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Masih keneh aya katerusanana ieu aya teh, tapi kadeleuna geus luak liuk bae. Padahal meme asup ka majlis geus ngahareupan tukang uduk. Wallahu alam bisawab.